Aduh, yang kola di kupunga. Hah, aing bagian di carekan deui ieu mah. Da bohongan, teu mere keur meuli obat-obat na acan atuh. Tuh, kalau di kieu kurang teu dikontrol teh. Biayaan teh hare-hare bengok si Haji mah. Kudu ieu mah 2000 tangkal mah gerak ngayumanana. Bari sakitu dikincir kurang ngapoe ieu kamalamun henteu ieu hileud ye. Mun ka dia ngabrang manuk japati golejra japati atuh ka dia hakanan tunggal ya Duh, euy, cabe teh sedek bareureum deui yeuh aya mah yeuh. Ngan ieu tuh euy aya nu ngukungan aya mah cabe teh. Euy, cabe teh moal leubeut kos ti heula euy. Ieu ti sape kudu ngagarong nasi koplok teh. Jadi we kieu yeuh. Pola katongoh euy. Tuh, euy, patek ayeuna mah euy aduh geus aya aing mah yeuh. Bener euy jauh. Kos ti heula ieu cabe euy. Teuing euy. Engkol geus beres dicebor gitu. Oh, tapi itu ayak ini sekehet tuh di kebun. Ini samperkeun heula. Astagfirullahaladzim. Anjir. Kumaha ieu engkol? Ieu engkol. Tapi kalau di kieu ku hileud pungel. Masih kehet teu diobat gitu. Kalan. Kalan. Kadieu siling kadieu. Kadieu. Ini kalah melotot. Ari sia ieu engkol teu diobat tapi kalau di kieu ku hileud pungel. henteu naha. Cek aing mah obat kehed lain diantep atuh sian tapi kalau di kieu ieu. Lah ku aing kudu dibabawa. Nya diantep pepelakan mah karidu-ridu kudu dibabawa. Diobat engkolna kehed ku racun. Deleukeun ledis kieu. Geus ngomongna. Da eta ulin ka Imah Randa tah. Ari sia ka Imah Rana naon? Pan sidik aing teh molor. Ari pesenan kerewedan aing mana? Ku aing kehed ditutungguan aing yang nyatu. Da eta molora kelas bangke di gerowan-gerowan teh haji teh hudang-hudang. Jadi aing rugi 100.000 tah. Kerewedana ku si RW digarong. Aing anjir. Sidik ku aing teh ditutungguan eta teh kerewedan teh. Haji tah gagal masak kerewedan aing rugi duit 100.000 teh. Aing mah Bayana kok digantian ku Haji. ai sia naon jeung hayang ngagantian. Kerewedan eueuh. Ieu puguh ning tingali aing ge rugi sarua kehed. Engko ieu kudu meuli 2000-an deui mah keur ngayuman. Teu hayangnya aing mah da eta kana molorna teh anjir kacida kana molor teh. Aing samet bongo dah si RW tah. Kan dicokot ka aing mah leungeun teh tilepan ieu mah ngopepang kos nu palid kos cai tah. Oh tah can duitna teh dewek teh si RW teh tah. Aing teu pusing kumaha. Ya ku aing kehed gantian setengah nah. Da aing ngelebok kerewedan henteu. Setengah na tuh. Da aing sarua rugi tingali mana bini engko aing mah beulieun. Mana kerewedan ku aing teu kalebok. Masih gantian setengah nah. Musip aing gagal. Kemari mentan mah aing menang lauk. Mun sabodo teu apal urusan museup mah aing mah. Geus pageuh banget euy. Tong esot wae ya. Ripuh balik-balikna ka tongo hanap ya. Ini kan butuh cai teh. Ampun eta bebengok si Haji jeung si Kalan. Sia anjing kumaha. Kebes anu ngapoe tadi kebon tadi lembur. Pasea we eta mangkeluk. Diantep sieun kumaha nah teh euy. Samperkeun we kapaksa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ji aduh aing eta saban poe. Hayu we para sea. Ji atuh euy kali-kali mah tong pasea wae, kos kolot wae, pasea wae hayo. Iya RW. Engkol nepi ka ledis kieu teh diobat si kehed mah. Naon?
Si RW cokot karewedan. Eleho. Atuh obat Ji. Oh atuh teu obat mah malodar meunan. Naon kudu diobat. RW, eta kain kerewedan aing digubug sih mah beulah ka dieu keun. Sampeurkeun atuh haji, sampeurkeun. Oh, ka dieu keun bah. Alah nyi hampura cai euy bisi teu nepi. Duh aing mah. Eta kain kerewedan aing buruk ka dieu keun. Alah, poho bea. Bea eta. Ka dieu keun.